Takdir mempertemukan kita, walau jarak kita jauh terbentang. Kau memahaminya, kata cinta yang indah terucap. Wajahmu selalu terbayang, senyuman tulus yang indah mereka terus menggodaku, menuntunku untuk kembali. Berharap kau adalah anugerah untukku, dan ku kan berjanji kita akan bertemu lagi. Takdir mempertemukan kita, walau jarak kita jauh terbentang. Kau memahaminya, kata cinta yang indah terucap. Wajahmu selalu terbayang, senyuman tulus yang indah mereka terus menggodaku, menuntunku untuk kembali. Berharap kau adalah anugerah untukku, dan ku kan berjanji kita akan bertemu lagi. Ada linding, mawa harapanmu hilang, kanya datang bimbongan, perut salira. Dirnu ngakupayan, bentang rapang numarengan, kasono kaya sudana.
anjeun ku tega. Delinding mawa harapan nu ilang, kanyaah datang nembongan geureut salira. Lir nu ngagupayan, bentang rapang nu mareungan, kasono taya sudana ukur salira. Geuning ukur lamunan, cinta anjeun pukulasan, nyaah ukur sagebrakan, janjingan ukur harapan. Sawangan anjeun betega ninggalkeun akang ulami ngantosan, geuningan anjeun ku tega. Geuning ukur lamunan, anjeun pukulasan, nyaah ukur sagebrakan, janjingan ukur harapan. Geuning ukur sawangan anjeun betega ninggalkeun akang ulami ngantosan, geuningan anjeun ku tega.
pinit-pinitan tawamun balik poe di panyabaan culang cileng neangan mobil tumpangan eueuh nu ngaliwat sabab kapoekan kiwari mah zaman teh sagala gampang aya ojek online anu dararatang moal sieun nyasab kawa salah jalan malah dianturkeun nepi keburuan ojek online geuningan katelahna ojek teh rupa-rupa motorna nu anyar zaman ayeuna ojek online geuningan ojek via aplikasi siap jajab ka mamana asal ulah ka astana oh ya sing hati-hati tukang ojek kan bisika bawa kasakabar-kabar bahaya awangun parung di imah eueuh dahareun toko tetengan ka dapur eueuh hakaneun pamajikan anteng lalajau sinetron antukna beteng lapar kukurubukan ojek online sadia mangjajakeun rupa-rupa asakan jeung dahareun tinggal milih naon anu dipikahayang asal eusi kantong teu kumalayang ojek online geuningan katelahna ojek teh rupa-rupa motorna nu anyar zaman ayeuna ojek online geuningan ojek via aplikasi siap jajab ka mamana asal ulah ka astana ojek online geuningan katelahna ojek teh rupa-rupa motorna nu anyar zaman ayeuna ojek online geuningan ojek via aplikasi siap jajab ka mamana asal ulah ka astana ajun kai ka istana ulah teh ka astana laur sing bawa korot kumaha jeung ulah zamannya sing mangkahade kan ojek bacaan heula urang rek pinit-pinitan tawamun balik poe di panyabaan culang cileng neangan mobil tumpangan eueuh nu ngaliwat sabab kapoekan kiwari mah zaman teh sagala gampang aya ojek online anu dararatang moal sieun nyasab kawa salah jalan malah dianturkeun nepi
keburuan. Tamplokeun ka manehna hate pinuh ku rasa cinta sumaramah na jero dada. Ukur manehna bisa ngabandang rasa kanyaah jeung kacinta ku taya duana. Sadar kumasa kuring jalma keboga. Tamplokeun ka manehna hate pinuh ku rasa cinta sumaramah na jero dada. Ukur manehna ku bisa ngabandang rasa kanyaah jeung kacinta ku taya duana. Tapi kiwari cinta ngan ukur sawangan
nuhun.